Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ustadz Letik Vlog. Ya, di pagi ini saya persiap-siap dulu ya guys, mau ke leuweung seperti biasa ngantor lah hari cek bahasa orang kota nama taku lantaran orang mah teu boga pakasaban deui wati ngarit. Ieu persiapan heula ta urang make kaos kaki, make sepatu. Naon sababna? Sabab lamun teu kitu urang sok sieun ka pacok kadal atau ka pacok cak-cak gitu guysnya. Tuh dipersiapkan dibungkus leungeunna supaya henteu kaarit gitu guysnya. Dua nana mantap pokon mata lamun geus dipersiapkeun kieu mah jongjon kitu ngari teh malsen ka pacok ku arit gitu guys. Geus kitu kenyot heula udud geura aduh alah mani nikmat eta teh gasnya ududna teh eta udud murah tuh ngaduang heula sakedeung langsung urang ini tah ieu teh gas jalan ka kebon anu arek di aritan da lemur urang mah diruyuk gitu gasnya. Jadi alhamdulillah deukeut ti pipir imah teh ieu teh kaleuweungan nu tepat ngarit urang teh tadi dinya di tempat ngarit eta ieu jalanna mah leuheung urang teh euy rada alus ka lemur teh ngan pedah leutik kungkul jabana ranyak tuh ka belah tongohna. Tah gasnya saparantosna saya teh dugi ka kebon tah ieu kebon simkuring teh nya perkenalkeun ka sadayana tuh alhamdulillah abi teh di dieu teh melak cabe tah gas tah ieu teh cabe teh ngan kulantaran euy cabe teh ieu teh urang teh garoreng ngan duka kurang naon ieu teh padahal mangurus nama kuluan ku cek perasaan mah geus sampurna ieu teh tah eta goreng anu eta mah euy kalah garaling ting kumaha ieu teh tanu ieu mah leuheung alus tuh dah di dieu tempat abi ngarit ayeuna teh gasnya ku loba pelak odot gitu gasnya. Tah di dieu tah aya aritun tah sagunuk tanya eta teh anu lenang kamari teh tah eta urut ngarit abi eta teh tah ayeuna arek di bagian hanca di dieu tah kitu gasnya. Ayeuna teh ngarit teh di dinya tuh alhamdulillah tuh masih kene leuweungnya aya kene jang ariteun parabun sugan di dahar ku doma gitu. Tah guysnya kulantaran sim kuring teh udud can beak jadi kuring arek ningalian heula pelak cabe gitu guys bari meresihan dapuran cabe gitu sugan we gitu tah ke arah deui jadi alus beutin jadi alus cabena kitu nya ari di lenangan mah da tingali geuningan kot gamlung kitu euy teu kaurus urang teh loba pangabutuh loba kariweuh geuningan ka ditu ka dieu ari loba budak mah biasa we geuningan euy ngasuh geuningan urang teh jadi teu kapguru ka kebon-kebon acan. Tah sabari urang meakeun udud urang ngalingihan heula pelak cabe kitu nya di dinya tah di rebodan we teu ku parang da soalna lamun ku parang mah euy sok sieun teuing tangkal cabena kacacag urang teh euy aduh aing tah kulantaran kitu hampura euy nya dulur ieu teh abi teh nyaritana rada barelol soalna abi teh meureunannya teh kurang giji teh geuningan maklum daharna saaya-aya gitulah kuru jeung hulu pedak geuning sapopoe teh da kulantarannya tah tadi nama ceng teh bakal boga we jang meuli deungeun sanu ladang cabe ari ningali cabena jiga kieu mah duh urang teh euy rada mikir dua kali gitu tah nya. Nah, urang diulak-ilik di kebelah dia tinggal matak aduh ya Allah ieu teh pelak cabe teh da duka teuing atuh meureun matak goreng kieu teh ieu teh pelak cabe teh duka pedah berakna urang ku teh sapi pedah batur mah cenah euy mararahal non jang meuli perak cabe teh cenah kot anu aya 100.000 200.000 urang mah da de boga teh duit tah kitu cukup ku ti doma we jeung teh sapi kitu nya. Urang mah nyeboran cabe teh meureun marak pantes meureunan hasilna kieu oge kitu galing sawareh kitu cabena teh. Tuh pinuh we ku jukut tapi alhamdulillah eta jukutna ku urang bisa masih kena bisa dimanfaatkeun nya jeung parab doma gitu. Nah saparantosna udud abi tos seep abi langsung we init di ngarit nya kulantaran teu bisi kaburu beurang teuing gitu nya. Tah ngarit di kurah koreh heula tah bisi aya non loba rungkang geuningan gitu nya. Tah abdi ngarit ieu teh tah ieu ngarit ieu teh abi pikiran mah bari ngalayang gitu barudaknya loba pikiraneun geuningan jaba eueuh beas jaba eueuh dengan sangu cek paribasanakeun lah ari dengan sangu nama tah ku urang teh geus bingung nama ku eueuh beas aduh coba lamun eueuh beas ari cek paribasana eueuh dengan samu urang bisa jeung uyah gitu nya dulur coba lamun eueuh beas urang bisa dahar kumaha gitu kan tapi alhamdulillah sugan we gitu geus balik ngarit urang aya jualeun gitu pedah aya tadi ningalian urang kalapa gitu tah aya meureunan samangar mah sugan lumayan gitu pedah ayeuna cenah hargana geus rada mahal sugan urang dijual gitu jang meuli beas soalna euy karunya pamajikan di imah kot can dahar wayah kieu teh padahal ieu teh geus jam 10 kitu nya can pamajikan can dahar tah ieu teh terus ngalamun urang teh bari ngarit teh pitu nanti sadayana abi geus ngarit sing menang milik anu gede gitu keun eta gede oge saeutik gen penting mamahi gitu jang abi jeung sakeluargaeun gitu dulurnya. Abi teh da kahayang mah buburuhan kulantaran eueuh nu buburuhaneun geuning ari di lemur mah ual ti ngarit buburuhaneun teh
da ka kota abi teh daftar ka pabrik naon kudu make duit geuningan sedengkeun urang teh pan boro-boro jang daftar mayar ka pabrik ku duit jang diri urang sorangan oge jeung pamajikan eueuh kitu tah matakah daripada urang neangan anu hese jeung kudu make duit dewe mah geus we mending keneh cing teh di lembur manfaatkeun nu aya da insyaallah cek abi teh da salagi keneh hirup mah urang masih keneh direjekian ku Gusti Allah Subhanahu wa taala nya bener kitu dulurnya nu penting mah nikmati syukuri anu aya kitunya. Alhamdulillahirabbil alamin parantos beres ayeuna mah ngaritna dulurnya ayeuna mah tinggal beungkeut heula jukut kitu tadi beungkeut sing beres ku abi teh nya tetep da ieu teh abi teh pikiran mah masih keneh can tenang masih keneh loba pikiran geuningannya gitu tah tapi sok sanajan kitu alhamdulillah urang teh ari hate mah masih keneh alhamdulillah regreg gitu nu penting mah urang masih keneh aya tanaga gitu jang ibadah jang non jang kasab gitu tah itunya dulurnya da soalna gitu ngari ngasalah ngarit mah ieu teh geus pagawean gitu dulurnya abdi teh nyuhunkeun pidoana ti dulur sadaya sareng bantosan subscribe da channel ieu nya supados channel ieu teh semakin berkembang sugan aya rezeki abi ti dieu kitunya dulurnya nyuhunkeun pidoana ti sadayana dukung sareng like share subscribe komennya supados urang seueur wargi nya kitu dulur. Tah ku abi dibeungkeut nya tuh alhamdulillah panginten ieu teh cekap kangge 3 doma mah soalna domana teh mung 3 gitu cekap lah pangsa beungkeut oge jang engke sore jeung jang engke isuk-isuk itu soalna tadi dina pemakanan teh masih kena aya saeutik gitu dulurnya insyaallah mahi ieu sabeungkeut kieu oge da ku abi soalna ieu teh didedel kitunya dulurnya tah geus beres didengke di pinahkeun deui ku abi sakedeung ka dinya. Tah seperti biasa abi saparantosna tos meungkeut cukut abi sok ngagoler heula kitu di dinya ngalamun bari ngadoa sugan we kitu abdi dipasihan kasabaran katawakalan sing babali merik rezeki nya urang sadayana terutamina sing bari merik rezekina anu nonton anu tos ngabantosan subscribe sareng komen hatur nuhun kasadayananya anu tos nyempetkeun waktosna dina channel abdi hatur nuhun.